Bot, oi, Kan ya bah dari mata jual coba ke Anir. mungkin yang jual kan gimana? Kita bukan duit, Oh, bukan jual nu karipa tuh. Datang ke itu menjadi genep, emang lain dari 5 deh. ngaji tuh gak duit itu macarana. Lebih satu orang itu bukan duit kan? Ya tidak poe tanya pengen duit. Parah. Anak naon nyampur ke orang dia. Heuh pandai ngomongkeun teu boga duit. Ngomong kita bukan duit. Amun haji topi kayaan kieu berarti haji tuh bukan duit. Parah. Lain atuh datang ka dieu teh mawa teh ngobrolkeun teh kabunga lain datang ka urang aja teh Oh, pan aya pergi ka dieu teh minta kabunga ti mana? Ka bisa burger sarua we teu begitu. Komo urang aja lagi hantu. Dagang ini saminggu. Aslina di kamanakeun teh rodana? Nah, Rodana? rodana mah aya. Oh, aya. Bawa tuh kan dir. Naon ji melong ji? Ah, curiga ya kabulus kerasa. Naon ji kita? Ana jadi dukun. Ngaranna apa gonde sedek. Cik aing oge. Anjing cenah haji calon mah dihareup. Cik aing geus. Yang penting mah duit itu macarana poe ayeuna ngasilkeun duit kitu we. Asal jalan halal. Aya nu datangna. Alam calon haji mah gampang ngomong kamuan. Tujuan pertama yang apa? RT. Kita hanya jabatan. Cina itu jadi lurah gitu. Kumaha dek? Dah. Jadi dukun asa? Hah? Jadi dukun. Pan sia. Kurang. Dek. Dah lah. Naon? Emang batu ali, mana make batu ali? Banget direncana timak ya. Oh, kan tenan atuh. Haji aja atas bulu saya di urang kalem. Pakai ya. Can jacan. Ayo. Haji ya apa? Wah, makena. Parah. Ya ku aing diwakilan tuh cing leungeun manehna. Nah, geus. Sip. Terus di mana posisinya? Di mana di situ? Itu benahan ke Bandung. Pokoknya mah urang arep rek nyaluan si RT pan si teh yang naik jabatan. Heeh. Tina RT teh yang jadi lurah aja. Berarti orang di situ kok. Oh, siap. Data poe dukungan haji mah si RT mau naik kalau. Oke. Toleh aing jadi korban haji. Dan ketete tungtungna teh aing lamun teu ditengeuran aing ditalian deui mah. Tapi baelah nu penting mah hayah hasil lah. Geuneuh kumang teh. Mana RT degle teh nya. Haji keur naon di dieu? Teh, Ji, Ji. alhamdulillah. Aing keur naon di dieu, Ji? Nongkrong urang bete di cing di imah we. Gimana? Bete. Ah, sebejana aya kasunigrahan urang. Pantasnya gitu. Oh, kan tenan atuh. Apaan RT rek naik jabatan ya? Wah, alhamdulillah. Jadi RW. Mau ka lurah. Nah, teman bertahap apaan RT RW pan bertahap dari RW jadi lurah. Kan aya nama euy. Teh. Ulah. Jadi boga jeung bertahap naon ge. Aya nama hayang kituan teh. Tanpa samara mah. Nah, kumaha kitu, Ji? Sainganna berat aya nama. Saingan berat kumaha bira? 2 lawan lagi era renteng. Aya nama lobana main samara. Ibarat main sayur teu diuyahan. Makanya gitu. Oh. Terus satu orang kudu mati, Ji. Gampang solusinya. Nah, harus pamor orang di masyarakat. Buat orang teh hayang jadi haji bahasa enak katanya orang. Saya buka pangkat haji teh. Oh, jadi Jadi pangkat haji tanya. Jadi aku seru katanya. Ya gua tuh teh aduh, namanya terparah. Tapi alus aku yakin. Yakin. Hah? Urang dia. Batu ali pemerah mana? Merah dalimun. Oh, jadi gara-gara batu ali eta jadi ngaji. Lain gara Allah. Lah bisi ente ieu mah rek tanya serius orang itu. Aya da aba-aba disebutna teh. Oh, bukan ngomong. Oh, tuh boga aja mah kenalan di mana-mana. Mantap jadi RT. Ayam naik pangkat lagi.
Penasaran yang suka nih pakai sama Rama lah. Ayo tuh Ji, antar Ji. Alat lah biaya mah. Orang ayah weh satu dua. Tapi bener ya. Oh, siap. Jangan kayak dari besok. Aduh ayo nah. Aduh ayeuna teh aya jadwal pegawai kan berarti 100.000. Ayeuna teh berarti nungguan jelema ieu. Atuh Ji udah orang waktu nang sama. Ya hari daek mah gantian enak waktu urang enak ke nungguan jelema 100.000. Kumaha da? Geus bae lah. Sok beres apa? 100. Arang ka PRT bayar lah. Cuk ya. Iya. Ayo Sekarang salewat aja pokoknya mah ayo sok dulu PRT gitu. dalam. Mana? Mana pila tuh? Itu tadi Itu ka ditu we lah jalanna. Ka ditu bisa apa lah man. heuh ke urang mana yang ngisi Malengka da kitu tujuanan aja. Sok da. Cocok di Malengka lah ka dinya. Ada guru dia. Alhamdulillah ya Allah rezeki ya. Hah? Iya ya biasa we gangguan. RW ya. Sok Ji. Ah soket di teh itu coba. Saya Cido Pucang itu. Haji. Iya. Si Aji geus mawa saha tuh we. Mas RT. Yang kudu nyumput ya mah di ditu. Kudu saya di lapak ya mah. Teh ngan ieu mah omat, abah ieu mah kumaha tong ledek, Bang. Nah, aku mah Ini galak. atunya mah. Ya mana teh anak sore kumaha gitu. Nyaho Bah urang gitu. geura boga tata krama sopan santun eta. Bah gitu urang teh abi teh ngeliat jabatan kumaha carana. Pokona mah olonya. Oh. Jadi ke mana? Ah itu di ditu dah. Iya, banyak ke kebon kerja mah Ji. Ah itu di ditu simbah lagi. Aduh, naon ka kebon dia mah. Nah, kulir ieu mah. Ka kebon kerja mah. Can cahaya ini diragu atuh Ji, biar aku ka kebon Ji. Iya, justru simbah ieu teh. Geus macara putra macara putri. Ah, simbah ieu mah geus kanjang pe isu. Ayo geura. Nyalo. Ah, tuh Ji. Minimal di hotel tuh Ji pada nyaan teh Ji. Pokoknya mah teh pananyaan ieu mah geus jauh tanah ka langit teh. Ah, tuh minimal di hotel Ji lain di kebon kieu Ji. Nyumputkeun pangabisa mah di nu karieu. Aing mah tuh kumaha anjing ke. Jadi si hartana teh geus dikabatur-baturkeun. Da padahal teh bukan saya urang mah tuh Ji. Oh, hayu lah jeung urang kalem. Nah percaya gaji. Ya percaya. Bae nu ka tukang lah tong dibahas. Wait back dia. Wah itu datang kudu meyakinkan ya mah. Nah untuk sudah tunalak cikopin ampotin amis. Noana sampai jam masang sarama itu albasia sekebunan juan baru gaji sia yang datang kai. Datang sekali. Wah. Datang ke tempat. Sia. Kamu jahanam bisa mana bela. Tuh cekenge nya. Itu Ji. Kenapa peta itu? Ah bener luhur ilmu nama euy. Ye, atuh darajat lagi teh mah. Sampurasun dah. Assalamualaikum. Jang. Bah, abang bah. Sehat. Saya. Ya itu tuh biasa. Nah gitu Ji murutan Ji. Wah, teh lamunna tinggi. Bah, ieu abi nya naik tamu. Bae tumaros ka abah cenah. Oh, mohon Tong ngomong pemaksudan. Geus apal, geus tong ngomong. Jaya geus apaleun. Ye, ku abah. Sok cengekeng di dieu. Sok kana diuk dinya geura kabudak-budak mana ge apaleun sih mah. Minimal status disamakan atau sudah sekolahan. Yang disamakan naon apa aing teh kan bodoh mau ke yang disamakan mau mereka gede mah. Sok teh Maksud abi ka dieu teh. Oh, tong ngomong pasti yang naik jabatan. anjing jaya apalan anjing. Abah ya sih deh. Ah, geus masalah. Nya apa mau aing ge? Mohon leres bah. Bah, abi kan tundalanya. Mangga. Ke mana tuh Ji? Sok ke mana ngobrol we? Biasa hareupeun urang ngobrol. Iya mah batura tuh Ji. Ini dia. Udah sabar tahun jadi RT teh? Ya sekitar kurang lebih lah.
Oh, nepogo kurang lebih teh. 15 tahunan tuh. Aduh, 15 tahun jadi RT. Terus kebeli naon? Ini kasih kan teh. Oh, udah mau maju-maju, udah sedikit anu halangan di awakna. Naon tah? Tuh, julig wuri, julig marmot, julig. Aduh, kadal ge aya tuh di awak. Nepi ka cucunguk-cucunguk di sakuan. Gusti, palingan teu maju-maju eta. Aduh, Ai mau anu ningsieunan. benar yang naik jabatan itu teh. Punya pohon nama itu, komo tidak. Yang naik naon? Yang tingkatan jenah RT, jenah RW gitu bang. Kagok atuh datang ka dieu tina RT jadi RW mah. Jadi lurah atuh ka dieu mah. Hap dan non oke. Aduh, jetik duit aja kita euy. Cobi ngalih heula ka dieu, urang piceunan geura ku abah tah. Nu halanganna. Oh, sih, udah suruh tunar sini. Erek dicabutan sia teh ngajedog. Poho dia yang nyampe na. Udah suruh tunar cikopina menurut nama geus sia kebonan jual ku sia yang naik jabatan. Cabutan ka ditu ku abah yang naik jabatan mah. Teh jadi cucung. Aing nakol atuh Pak. Aduh, Ngameh nutup lawangna. Lamun teu ditutup, ada sup deui. oh gitu. Nya kan tenan sok enggak kali deui. Ini terus kemari deh, Bah. Terus kemari, Bah, ya. Cing. Abah ye menang ilapat ye. Kudu ku cai tapi teu moal mah tuh dina hanapeun tangkal 5 tuh geus aya caina tina mawa. Ceri yang ngomong sini. Pokona mah bawa di dinya aya cai bawa ka jendeung Cipijarog gelah. Bating tanya tuh cai naon we pokona mah di dinya dina hanapeun tangkal 5 aya cai bawa. Anu kalau lewatan di jalanin. Tah eta. Si beungeutkeun, Terus cumplangkeun, jumblangkeun uleskeun kana udal tanya. ka dieu. Karena ini budak ka dieu. Pokona mah jarak seminggu jadi RW lah. Sok. Mun atuh, Bah. Sana sekirang sono atuhnya abi ya. Pamit elanya. Keula ka dieu. Nuhun. Nah. Bayar atuh. Ternyata terus guys pasrikan. Gampang. TFW nama usum. What? Sok TFW usum aya nama TF. Curious aya nama. Sok buru. Jangan Bah atuh. Sok. Tos. Wah. Ya. Wah. Siap. Sok. Kadenya ingat saminggu langsung jadi RW. Tapi bener banyak aslinya. Benar sok. Siap atuh Bah nonya. Yuk. Jangan disitu ya. Tuh duit menang. Mantap. Oh yang jadi RW, yang jadi RW. Set aing ge mah susah mata kicieuan teh keur ngikusi lain. Tuh aing mau kicieuan namun beung hati kicieuan. Geus tinggal mau si Haji. Si asik pernah dia curiga ya. Teh naon teh? Cai ubar. Cenah ieu teh kudu di naon di uyuh si beungeutkeun diburakeun ka tetangga cenah teh. Tela cai naon itu cai naon ti mana ieu? Ieu teh cai ubar. Cai keur kajayaan. Sangan urang kan kami tanya geus hayang naik jabatan urang teh teh. Ieu katanya teh si Mbah teh dukun sakti. Urang can ngomong can orang tak laku si Mbah mah jagoan anjing. Ieu wae cai diterima di dinya. Bener we aya ieu. Teh samarangan da Mbah teh. Aslina? Anya sarua hayang beungar atuh teh. Antur urang kitu atuh. Tunjuk. Lain hanjug antur sudah depan urang teh apa? Hayu jug. Sok Ayo tuh. ayo sok. Bro. Ayo sok anu diantar kudu ti heula. Karege urang ku si Haji diantar ku si Haji kan tadi. Oh, Anu diantar ti heula sok bro. piraku diantar ti heula. Kudu nage nu nganter ti heula sok urang ti tukang kan kita mana gitu. Oh, Anu nganter kudu ti heula. hasil. Oh, atuh kirim ke Kris. Boleh sok. Oke.
bagi hasil. Oh, atuh berdua. Aya aja ngepluk. Itu si robot yang Ki Haji. Bayan aya aja ngepluk. Oh, jangan ngodot jeung ngopi. Ih, mantap atuh. Isuk nangan dia. Oh, Mang Sadenya. Tadi aya naon itu sempar pudok. Ieu mah Cilaka ieu mah. mana teh karubun itu. Sudah itu kada began ya. Itu kada mah kawan gara-gara menyampurkeun cuk. Siap, tapi mana langsung meunang HP-na. Mana tuh orang? Asli enggak bang kalau lagi cangkang. Itu masih robot dicelin lukun itu mah. Benar itu. Bener asli itu mah buat turun-turun. Tinggal eta hodamna bener nyampurkeun asa keluar alah. Udah mati nempuhan sia. Waduh, asa ieu mah baturan aing si robot. Alah sa anya eta mah alah sa udok alah. Ini antuk itu. Sia bunga sabut ngarodog. Ayo. Yang keong dah. Tuh dari keluar. Waduh, asyar teh. Ya kain. Aduh sia eta sok tanggung jawab. Urang mengubaran urang mah. Apanya gara-gara? Iya. Ini dikasih kabur Ji. Ayo capek. Ketebau. Burang air kalau. Di masa minggu mah keluar imah. Ya ulah tuh udah panggil mah cilaka. Ya itu ditangkep gitu. Masalah sudah beres ceban. Oh, dah. Zaman jempe,